DJ Sunda Beats bade nyaritakeun realita kayaan para pejabat. Unggal ganti presiden gajina sok naik bae. Urang cek realita atawa hoax tina carita lagu ieu. Assalamualaikum, ti kota nepi ka lembur. Nu ngajarkeun bangsa teh cantang tu sejahtera, sedengkeun nu pidato mobilna nambahan unggal tahun. Isu-isu guru indit ka sakola ngaliwat jalan pinuh ku leutak. Sapatu baseuh motor ngadan, tapi murid kudu tetep pinter. Ngajar mapel jadi wali, kadang jadi tukang bersih deui. Nyieun raport nepi ka peuting, gajana macan cukup keur sanggup pamajikan. Di TV rame pidato manis, pendidikan prioritas utama cek maranehna. Tapi pas honor dibagikeun, nu aya ukur tarik nafas panjang bae. Pejabat sidang mah teu jas mahal, guru honor nyalin soal manual. Nu hiji rapat di hotel bintang 5, nu hiji nyicil motor can lunas kenehnya. Gaji pejabat naik terus, guru mah ngan ukur dipaparin janji bae. Unggal ganti presiden carita sarua, nu beunghar tambah beunghar, guru mah nasibna kitu-kitu keneh ya. Gaji guru iraha naek, dipelusok ngajar bari hate nyeri saeutik. Nyetak generasi keur masa depan negeri, tapi hirup sorangan can pasti. Aya guru di gunung jauh, ngajar murid ngan make papan heubel. Sinyal hese, internet teu nyampe, tapi semangatna moal eleh kusaha wae. Kadang digaji telat 3 bulan, aya nu kudu ngutang ka warung harian. Murid nanya, Pak Guru teu cape, manehna seuri, padahal dompet kosong deui euy. Sedengkeun nu di kursi